loba dulu aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi, ilmu sastra, ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi, tatangkalanana dipake kalamna moal mahi, ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge. Jadi eueuh keur contoh-contohna acan, lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah. Jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa pokol semah-semah keur naon disembah atuh ari eueuh mah. Oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ieu ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah aya disembah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis dari aing talete deui can ka harti mah terus deui leketek ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh ieu apa ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur ngomong jeung Allah teh eueuh ngomong cek kemana karep aki-aki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teh ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener di aing ngomong kitu mah tadi perbah eueuh teu ngarti teh seret kita kan hanya kumpul sok penyakat can tamat sia nanya teh tah teruskeun atuh bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea